adab-adaban atau nabi akhlak di bumi. Jangan tawisna diringkaskeun nyaeta kudu ngahormat kanu jadi ibu sareng bapak, teras kanu jadi dulur, boh kalanceun, boh kasandapeun atau ka adik, boh dulur sakandung, boh dulur digigit. Wa kullaman bimanzil jeung kasaban-saban manusia atau jeung kasaban-saban jalma anu aya di bumi urang kudu ngahormat. Wala ya'mal cenah jeung ulah nyieun urang di perkara saean yuktibu anu mata perkara eta teh bikin ngambek nyieun ngambek ahli iman teh dulur teh kolot teh tetangga teh teh. Wala yu'anida cenah jeung ulah ngabantah urang teh menjadi lanceuk dan menjadi dulur. Wala yuqasima jeung ulah musuhan urang teh kalau jadi adik atau kalau jadi dulur. Jeung urang milaraan oge lamun mah di rumah aya hak pembantu kodit babu pembantu muka kumpul mah abid anak berian akhirnya mata aya anak berian ya di Indonesia mata aya terus wa idza laiba jangan muli di jero imah teh kudu ulin anu disiplin gitu binidomin anu aya manfaat bigoris yahin wala harakatin la taliku kalawan teu dijeritan oleh kan biasa kan ulah dijadikan di sinaon cenah jeung urang motah deui anu teu pantes dia lisiaman sumawona ida kana ahadun bil baiti iman aw maridon bisi menjadi tetangga atau menjadi imam aya anu negeri atau nabi aya anu kerpulem terus anu kaduana aya wa an yuhafidha wa an yuhafidha jeung kudu ngaraksa budak wa an yuhafidha jeung kudu ngaraksa budak ala adawati kana barang-barang atau kana parabot ala adawati kana parabot mansili man ala adawatil mansili kana parabot imah wala yaksiro mangka ulah mecahkeun budak wala yaksiro mangka ulah mecahkeun budak al-awadiya kana wawadahan al-awadiya kana wawadahan wala yughayirul abwab jeung ulah ngarobah budak al-abwaba kana panto atau kana sepirang-pirang panto al-abwaba kana sepirang-pirang panto wala yughayyiru jeung ulah ngarobah budak al-abwaba kana sepirang-pirang panto wala yufsida jeung ulah ngarusak budak wala yufsida jeung ulah ngarusak budak al-asjar kana tatangkalan al-asjaro kana tatangkalan wa idza kana jeung di mana-mana aya wa idza kana jeung di mana-mana aya indahu eta di manehna atau di munggu budak indahu di munggu budak di munggu ajar bahasa Indonesia indahu di munggu budak hirun kucing hirun kucing au dajajatun au dajajun atawa hayam kotok urang mah tai kotok mah hayam teh kotok tai ono nan kumaha kan ieu au dajajun atawa hayam qaddimu eta ngasongkeun budak yuqaddimu anu ngosongkeun budak lahu kasato atau ama kana para atau ama kana para wasyaraba jeung kana inuman wala yukdihi
jeung tara nyiksa budak ka jeung ulah wala yudihi jeung ulah nyiksa budak ka wala yudihi jeung ulah nyiksa budak ka jeung ulah nyiksa budak ka dan jangan dari mana kedua sajadi anu kamari parantos diterangkeun anu parantos diawas urang sadayana di antawisna ieu salajengna wa an yuhafidu urang teh kudu ngaraksa ari ngaraksa teh ngariksa apa teh ngariksa naon ci da budak ayeuna mah teu apal bahasa lemesna mariksa ngaraksa ngariksa memperiksa ngajaga ngajaga karena naon cenah urang teh ada watil manjili karena sakabeh tarabot anu aya di rumah timimiti korsina timimiti mejana timimiti anu di dapurna boh tipina jeung lain sajabina tah eta urang kudu dijaga ulah minta duit kanu jadi kolot teu boga kalaka ngabalangkeun piring ngabalangkeun gelas ngabalangkeun sagala anu aya di imah tah teu kayak gitu ulah lewat alhamdulillah teu kayak gitu komo tapi ka urang mareng kalau jadi kolot mah gitu bayangkeun kayak geura aya tentang kolot kitu bayangkeun barudak kolot urang anu ngandung urang 8 bulan melendung ada 8 bulan ada jadi kandungan teh melendung melendung ya melendung ripuhna nyiram maimasnya ripuh nyiram teh tuh encan anak kahiji kedua encan darah mah beda-beda nyiramna teh nah cenah apalan geus ngalaman lain kan itu dua hitung sarua encan ripuhna nyiram encan irungna seueul encan kulemna diganggu ku urang di jero kandung teh keur kulem hese nangkuban hese nyangingir hese teh tibra lamun mah maneh awewe serta bakal ngarasakeun kumaha ripuh kebayangkeun we terus porojo ngalahirkeun teh perkara leutik tapi perkara gede narukeun naon antara nyawa terus hirup atau henteu ngajuru teh ayeuna porojo tina leutik jeri keluar tapi nu jadi kolot kabayar kudu lahirna menjadi budak encan teu pikadinya keneh encan tapi kadinya keneh kolot teh perjuanganana encan ngurus lamun urang keur leutik teh ombelan mah usian mah kade ombehan kudu jadi kolot encan ngompol di ompolan nu jadi kolot bayang teh di ombehan dina ngarti diurus keur ceurik dibebenjokeun tengah peuting kudu jadi indung diupakeun dincan disusuan tuh bapakna boro-boro ngahepepe ai tatawa yang tengah penting jadi kolot bapak oge kitu meskipun cek paripaosna jarang ngahiji jeung nu jadi budak tapi ngabelana kan jadi budak naon siang isuk-isuk indit isuk-isuk datang peuting capek naon ngabebelakeun saha keluarga budak dina leutik maneh diurus dikandung jadi kolot terus diurus kuduan anak jadi kolot ayeuna geus gede piraku erek ngadarang kana jadi kolot nah tua piraku urang teh erek ngalawan kana jadi kolot nah teu cukup urang teh ngajadihakeun jadi kolot nganyarikeun jadi kolot ti mimiti perjuangan anak nah teu cukup tapi kadinya sok emutan lamun aya masalah aya kahayang nyarios kudu secara baik ulah tepika kalakuan urang aya masalah atau aya kahayang teu dicumpuan kalakuan urang teh nganyarihakeun menjadi kolot apal alqoma dina Al-Qur'an diabadikeun alqoma ibadahna luar biasa
ka Allah teh jeung aing ujung kurang-kurang belah boro-boro angku mah ibadah luar biasa tapi nggak jadi hati kalau jadi kolot sekarang teh hese kan pedah eta ge salah paham teu naros belah ujung-ujung asuh ka iman awak kerese menjadi kolot teh iman apa gigir-gigir murah jadi hati menjadi kolot perak itu mari jeung salah paham didoakan kalau jadi kolot mah lamun kolot mesti jadi hati sakaratakan hese bahkan ajak Rasulullah datangan itu Indonesia Alkoma ya pramwali Alkoma ieu cenah moal cek ninu mah teh nya anggeus ari moal mah ek durung isi Alkoma ieu karunya hese sakarat marukan sakarat teh ngareunah gitu lamun lin ibarat sakarat ieu lin ibarat hausna dibikeun cai sakabeh alam dunya haus keneh garang-garang sakarat akhirna nu jadi kolot kan teu tega meskipun nu jadi budakna ngajari hadekeun intinya jika Alkoma cik keneh ayeuna induna ngahampura ulah di rumah itu jadi kolot naon cenah ka urang ayeuna buktina urang budak meskipun budak ngalaksanakeun kagorengan meskipun budak ngalaksanakeun kamaksiatan meskipun budak mabok menjadi kolot mah anggerengan sia ngajajar ngabela keneh angger piraku lah urang nyari kolot perjuangan tapi kayak urang ngajarangan hati keun kalau jadi kolot kan kudu nama urang anu hutkeun sok nyium erek aja teh sok nyium cium tangan inung tara kolot sok tara awas ya tara baruy bari jeung meta bakal tah lamun aya kahayang teh ulah ngaruksa tapi urang kudu ngajaga gitu urang ngaruksa fala yaksirul awaniya wala yughayyirul abwab wala yaksiro jeung ulah mencahkeun urang teh al awaniya kana wawadahan cenah terangkeun ulah diruksa urang lamun kahayang teh gade wala yughayyirul abwab jeung ulah urang teh ngarobahkeun panto naon cenah ka dieu mah sok loba panto tah tong dicura-coret garang-garang budak dinya sok dicura-coret api kah kayak gini, eta sebenarnya adab itu, nah, emang adab, kayak gini, adab di mata ayam panto, tong dicurah-curet, ayam tembok, tong dicurah-curet, halus-halus tadi, cet dicurah-curet, belum lamun halus, gambarnya, alah corobot kan goreng, kayak gini, gitu. Boh erek panto imah, tengah dapur, tengah bersama, ulah dirubah orang, walayut sida al-asjar, jemlah orang teh, naon cenah ngarusak. Karena al-asjar nyata tatangkalan boh bisi imah urang teh aya tatangkalan boh tanaman boh bubuahan boh bunga tong urang di ruksa bahkan ecek ilmu IPA mun teu salah mah tangkal teh geuning kumaha fungsina keur ekosistem ya kan oksigen kalau orang teh justru orang kudu ngamumule nganuhunkeun kumaha carana sok jaga. Gebukan, tong dipites-pites. Kudu ngajaga. Wa idza kana jeung di mana-mana aya indahu di munggu budak al-hirud kucing au dajajun atawa hayam. Tah lamun mah budak atau urang sebenarnya mah urang eta rek budak. Lamun mah urang boga kucing atau boga hayam atau kukutan boh erek japati boh ento boh soan terus boh naon deui boh kuda kan seueur boh naon deui boh domba nya tah ulah teh urang teh ulah milaraan kana eta sato ku cara dibere tuang kana eta sato iya mah aya kahayang naungkul meuli hamster meuli marmot naon ari tubuh ayeuna paeh kan karunya milaraan ngukut manuk di paramanmu kan milaraan ari engkep mah alhamdulillah yang kiriman wae sak meliwet tah hareunana liwet teh beak beda kae unggal isuk-isuk geus aya nyamprak toge teh di mitohana terus ulah orang teh milaraan boh teu mere katuangan kasih satu eta teh sareng atanapi teu mere inuman ka eta satu kan karunya
Bujang-bujang kana hayawan, bujang-bujang kana hewan, sok urang pikiran emutan. Urang sadayana kudu jadi kolot teu dibere tuang, teu dibere inum. Kumaha kalamar? Kumaha haus? Kan? Da budak-budak teh juga kolot baheula tuh. Dahara teh ieu sabekong. Beakeun batur. Bahkan ya dapat di imah, lamun mah aya asakan di imah, ulah wakan dituang ku urang. Kalau soal jadi sepuh, pilih tak acan ngatuang. Heulakeun heula sepuh anu tuangna. Poe erek teh manis, poe erek susu murni. Poe teh manis sama nanya, kabari tadi dititah diinum, jadi da antep. Kapok. Kayak malam salah satu. Ampun ternyata pada anak mah dari tadi jadi antep pabrik teh. Jadi lekat. Ada. Alhamdulillah bab salapan terus ieu terus nanti aman. Lanjut ke insyaallah malam Selasa depan masa 10 dan rangkeun Abdullah bin Manzili ini contoh. Ayat Nabi Abdullah dan ada pada saya di bumi. Oke, insyaallah semuanya malam Selasa. Nanti kita bisa mulai di acara yang akan datang. Insyaallah dina dinten dia mengkon bewara kasadayana anu hadir di dieu boh ada nabi anu di luar anu di bumina dijantenkeun kuning wae insyaallah dina kaping 2 hiji Maret video alhamdulillah bari diayakeun peringatanana Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu waktosna Sabtu malam Minggu waktu nanti maghrib mana maghrib pun biasa maghrib berjamaah jadi terlami gitu komo bagrak insyaallah mudah sasarangan yang bagusna tetap isi nama tahlilan heula isi nama rakiban heula baca maulid nanti insyaallah tausiah maido hasanah insyaallah bade didugikeun ku pangarsana Kyai Haji Ujang iya kan Supriyadi dikenal insyaallah nyokeun paratosan di sadayana kuring ngulem banget di haflah poh anu kadanguna wa hadirna tidak secara langsung kuring nyokeun partisipasina nyokeun kerjasamana hayu kuring aya panginten di dieu di sareng lain-lainan barang sami-sami hadir di tempat-tempatan insyaallah dina waktu kaping 2 Maret Sabtu malam Minggu pada maghrib dugi ka beres. Mudah-mudahan naon kurang sadayana diaoskeun anu kana dan musim kuring sing aya manfaatna wabil khusus ka diri kuring mudah urang sadayana amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan jami'an wa fi masjidina ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa karim ala sultanik.